Sungkan miang paturai kudu paanggang kota Sumedang muntangan kadenah malang. Semua diberi kesehatan dan Asep Teruna juga katanya mau datang ke sini tapi belum datang juga. Sedih. Kumaha nyatur kita sedih kumaha dari siapa Batak itu udah mah. Lain maksudnya Asep Teruna teh dia juga nu sedih. Asep Teruna belum datang kumaha. Ya kayang teu datang atuh mah teh Teruna. Da sia teh ku aing wae dibeda order piduiteun teh. Mun maneh teu datang disetok sia ku aing. Tah kieu geus maneh teu kudu mamawa penyiar-penyiar anu garoreng ke kereta barisaun mah balodorna tong sina datang ka dirujit. Aing mun datang ka tidak pun ku aing teh rame itu rame memantau. Urang teh hayang ngumpulkeun penyiar-penyiar Bandung Jawa Barat sok dari euy siaran supaya naon? Pan batur gaya persatuan ieu nya. Yeah. Persatuan wartawan, persatuan advokat, metak naon persatuan penyiar nya. Urang sama-sama menyiar kipayah. Daroe ka ieu kita. Tapi ngabdi terus etanya nyarios ka penyiar-penyiar beken gitu nya. Untuk darah lengkapnya. Rata-rata tidak pede. Jadi ketemu Kang Ibing teh senior pisan jadi. Teu naon dibimbing ku urang. Maneh teh tong ngajarago ku urang diasuh dibimbing, tah kitu tibatan ngaromongkeun tukangeun di radio ka urang. Teu teh goreng. Iya. Ayeuna mah maneh ngobrol ngadeng dia ku urang resep urang ngobrol silaturahmi. Kitu da saya ge lain hayang naon da saya geus bosen atuh siaran teh. Keur maleutik duitna. Geus bosen urang siaran teh. Paling-paling naon atuh da urang. Neangan bubur, neangan surabi. Itu kan neangan kabunga. Tapi kabeh ngarilu teh. Ayo mau bubur teh breng kabeh. Geus berajaan cenah. Di bangsa karewan-karewan ngarilu teh bukbak. Tah, sok atuh dararatan ka dieu. Nah, saya pun senang lamun kieu mah. Resep seprofesinya. Nya saprofesi. Kurang diasuh tong ke pede-pede lah. Pede-pede naon pan marane mah hayang kana terkenal aing mah geus henteu. Kurang di bejaan sok marane ngaromong paloba-loba. Tapi resep urang ningalina. Dia dididik ku Teruna, ku Asep Teruna. Jarang atuh daerah penyiar anu dididik ku sasatoan bisa maju. Nya Asep Teruna mantan penyiar gitu. Lain pan anu dididik teh pan teu kudu ku jelema wae. Oh tuh. Gitu. Sesatuan ge ari bisa mah didik alus. Ari saya Asep Teruna satwa naon jenis satwa naon teh? Tuh kemana ku ningali bentukna geus bisa digolongkan. Da mah mungkin diasupkeun kana cendrawasih. Ina manuk mabuk. Nah, mana sih datang cenah rek aya saha ka dieu sok saha lah ka dieu. Siapa saja penyiar bebas tim. Halo, urang 3 urang kokolot. Halo. Kang. Ya, baik. Aduh, nuju naon atuh serangsa Kang? Jeung kibildan urang. Aduh. Ira balik ka debek euy. Sakedap deui Kang ieu. Ya soroli kene. Nyeukeun ngalegona ieu. Kang. Heuy. Ari alamat marah teh ieu teh internet teh naon Kang? Mara mana? Mara Bandung net. Oke. Ieu soalnya si Abi sok ieu di Rum Bandung hiji. Jadi nu kosong nelpon akang teh sanes di Australia sadunya gitu. Soalnya Abi sok tadi oge geus chatting dikomarakeun akang teh kejaran ayeuna. Asik damainya teh kan panti itu telepon ka akang. Nya da ti Perancis ge si Ian sok nelepon aya ti Perancis ge aya ka dieu. Pangbejaankeun namun di Sydney. Heuh keur siaran si Joen tah. Sina nelepon gitu si Joen tah nu joen.com. Telepon ieu kumaha? Kemana wae ongkos cenah rek ka dieu atuh ka dieu lah Kang ulin Kang panas ye. Can kada urang atuh kudu jeung barudak euy lah. Atuh sorangan departemen Indian heula. Mah teh jeung Indian segala maneh. Eta mau panakol. Bener heula atuh kali-kali mah refreshing. Nya urang erek ka itu. Hayang ulin ka mana teh euy cikeun teh lain walan gong mana? Katumba mah nyaho eta anu eta teh kota pensiunan teh naon? Nya iya King Cross. Ish, nah sia teh mau aing ka tempat eta mau olahraga tuh iya. Naon eta cek mana? Dari. Hah?
Kaberi gitu. Oh, nu pensiunan unggul. 800 jelema Pendudukna 800 jelema gerpek sakota eta uli minaheun kemang goleran di jalan aduh paling nini mau roda halo hawaya cedegeus gerai mait paling kitu aduh kita waas gerai mait aing nah ya kelalaweun ye nya tukang ulin lah tukang sok balik kieu balik mawa eta bet nya panyukuran da geus oh boneka cantik dari India. Engke kurang digantian. Lah kan bae atuna meuli barang. Nu kumaha ye? Boneka cantik dari nya nu gede. Anu blondi. Menang. Anu blondi. Sok nu blondo nu black itu urusan. Enak teh. Ieu teh nu ngupingkeun akang teh jeung pisan jantawina. Janten nu amis-amis teh ngapengkolan ye. Beuh. Jeung pisan ye kolea. Kadengieun ku batur pajarkeun aing nya resep amis-amis aing teh jadi huntu. Anu amis-amis teh. Padahal mah. Di majalah ge tilu tanu amis-amis. Ai maneh. Wajar atuh. Kadebetnya mun balik pangawakeun. Indian. Nya, Ari eta kanggo pemanjangan bade anu blowing cenah ngurung. Blowing in the wind atuh eta mah geus kudu caritakeun deui. Lain jika polisi menyetop teh gini. Polisi menyetop teh gini blowing atuh gitu. Gini. Ai maneh. Kubulan terus pinjeci duaan Geus mah wangi deui sabek mah duh. Aduh. Euy. Jalan-jalan ka ulin deui ka Katuma jeung urang euy ya. Geus lila teh ka Katuma euy. Kudu ka Katuma. Kang, eta di Indonesia kan ada goa, Kang. Erek sok. Nya urang mah erek. Nya sok. 2 tilu 08 hiji lu salapan. Naonana? Les-lesan euy. Geus ke kurang aduh. Yes. I'm waiting for you gitulah. Pokoknya apa sih All right, I'm waiting for you. Alright, that's a matter for me, okay? Oke, makasih. Oke, bos. Aduh. Alah, aing atuh. Ya Australia. Kadenge ka itu euy. Make internet. Aing marah make naon atuh itu kadenge ka itu. Internet atuh. Make internet urang teh nyaho da sistem radio pokona nyahona teh narelepon ka dieu euy. Pan make .com teh. Di Sydney, di ditu teh ninapon teh di Paris. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ini. Bulan. Update Cililin ya. Cililin. Pada naraskeun Kang Ade irangan tungkeunana. Tadi jam 2. Kasawat naon eta? Naon gitu usus saur nama kanker. Miring gelas sungkawa ya. Sumuhun. Meninggalna. Mohon mangga. Nuhun, Pak. Assalamualaikum. Salam. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ini dengan Nona Ambu ya? Iya. Aduh, lagi apa Non? Wat met u. Aduh, Wat menir. Alah. Wat betikan bawing. Aduh. Ik wit. Seng yu wat yu, seng payu kawat payu. Bahasa Belanda itu. Kenaon Ambu? Karek pulang. Di mana? Jadi itu ngelayan nu aya. Terus ka Asep heula, ka Asep ke Sunaria heula. Oh, nya. Terus ka ditu abi. Ka mana? Ka Tongo, ka Pak Ade almarhum. Nya. Tadi itu cenah haji tadi nying enjing. Nya. Nya ngamam heula korma jeung kismis. Nya. Anu arwih ti Mekah. Wis di Mekah syukur alhamdulillah salah. Terus uwi ai ieu Atos. Nuhun. Neme dinten ieu bieu. Nuhun alhamdulillah selamat. Alhamdulillah amulah. Alhamdulillah haji terus beresnya. Nya atuh naon deui. Si Truna nu leungit amu. Leungit. Nyeting ka mana da jangjina mereka dia tadi ke di jalan tinggi les ka mana. Ya tadi jeung bunani teh cenah mah urang ka ditu cenah naon teu
dititah cenah kitu. Dititah tuh kuing ka dieu mah haja wae atuh. Nya. Padahal mah si Nani mah tuh ka dieu mah ka dieu. Nya cek si hugas cenah. Resepan nya uing dia atuh da loba da hareum ngirim ka ge meureun. Nya. Cek aya bubur ke Surabi ka daratang atuh Pak Iste tan ti ditu ke Sayati teh. Nya sagala aya. Sagala aya eta mah Surabinan bikin kaya. Jeung saha di didinya? Jeung si Wilda ni duaan. Jeung si Truna ge sagedeung deui. Cager maneh. Alhamdulillah mu. Syukur ari cager. Dope ambu masih kena rematik. Ah, henteu remaja ieu mah. Tangekeun tah kolot aing ngabodor. Dina rematik kana remaja. Buru ka dieu Truna maneh teh atuh. Ka mana? Saguliper. Karunya. Sampur si Ambu atuh mah teh bari ngaliwat ka nya mah. Nya. Ibadah. Hujan di dieu baji deui lah. Lah keun bae hujan di Surabi mah da cager. Nya. Tau kanya sing aranteng. Nya nuhun Ambu. Nya salap kalainya. Iya, lah si Mang Jujum biasanya bubur panas wayah kieu aya nu geunah teh euy. Ting trim pisan ngadamal teh kieu we 3 bungkus Mang Jum lah. Tong seur-seur teuing. Nah. Nah da nu bareukina ngan caeutik. Karunya, halo. Halo. Yuk. Ulah ka dicincun bubur. Alah. Moal ngiluan. Iwil. Tah, Wil jeung maneh da itu juaran mah ka maneh urang nyaho. Ah, sing jong-jong kayaknya lah. Buru, tong sok parura-pura. Iwil. Sok punung yang ngomong jeung saya. Moal punung da urang geus nyaho jeung urang mah dina radio wungkul. Di luar mah jeung maneh, buru. Iwil. Tah, gini, Wil. Kang Damang. Eta nanya ka maneh, Wildan? Segera. Buru. Kadinya. Wis. Nanya atuh apa aduh sok Wildan. Sing jong-jong. Urang dah hayang nempo atuh Batak jeung Tasik. Mungkin juga yang Batak jeung Tasik. Jodohna eta mah. Tuh, geuningan jodohna. Ya, ulah nyar-nyar pi ambekeun. Bae bolotot mah ka urang. Ada di pelotot ya anger tukangan aing mah. Kunaon nyari abdi lebat mun sakukulutus? Atuh da mah aja aya Wildan mah tara lebat. Ya, atuh ini arah. Arah suhaba. Si Amu teh wati sanes damang-damang heug longok. Barang canak. Apan abdi ngatasan akang? Kulan. Sidik pisan. Ketiasa ngantosan abdi kumaha atuh. Apan aya Wildan jeung gigireun abdi. Nya sidik pisan. Kemana? Lah ieu kasih Truna mah tara nelpon euy. Sugan daek nelpon halo yang Kang Truna teu aya. Jujum ulah ka dicincun bubur sak enggak atasan. Eta mah nyiksa batur lapar teh euy. Buburna mah teu 10 we. Batur lapar teh ka di jam kieu. Raku. Eta tadi dititipkeun ka Kang Wildan. Naon? Eta Kang Ibing. Cek aing ge Wildan tong pura-pura hareupeun aing mah sia lah. Mana teh Waduh. Mana teh palsu sia. Eta titipan ge ka aing mana teh dibikeun. Waduh. Oh, tadi teh kan dititipkeun. Tempo dengekeun tah. Mana suratkeun urang teh mana? Adi Iwil. Ya, Neng Mary. Ulah wadul. Truna urang mah euy. Kang Truna engel. Trun ganjang Trun euy. Diantosan ku abdi. Tah dia antosan cenah ku Ibu Mary tah Truna. Truna bade ngajemput ka dieu. Tuh Truna cenah bade ngajemput. Aduh, hancur mina. Sok enga. Halo. Euy, alah euy, kumaha eta kok euy? Halo. Assalamualaikum Kang Ibing. Mohon sareng saya. Nepangkeun ieu Dahyat Kang Ibing Di mana? di Cimahi. Cumun aya naon? Bade ngawartosan abdi teh janten fans Kang Ibing di tahun 72 nalika abdi nuju SMP kelas 1. Pun abdi ngawitan siaran 73. Kang Ibing, Bulan. aya Kang Wildan. Tah. Ai Surabi anu cicing-cicing mah. Da sabarana Surabi Pais teh euy. Ngarti jelemana. Tapi mendingan wawancara heula, Kang. Aduh, urang mah Man di mana? pisahkeun sia ku aing. Sebagai Kang Wildan. Ya. Ari abdi mah resep Kang Wildan teh waktu di Radio Mora ari ngadangukeun teh di kata Bucilu Subuh. Mohon kapungkur. Ke zaman Belanda teh. Mohon tah. Upami Cindan eta pangnepokan eta Surabi dan sasagon. Oke tuh nya. Mohon. dikeun anu rek diboka jeung rek diharap dibedakeun. Bon kitu we Kang Ibing atuh. Oh, mangga. Nuhun. Alhamdulillah eta naon? Tong nu amis urang mah. Oh, yang nu asin. Naon we? Nu aya enog, anu naon nu asin, nu aduh nu oncop. Tah,
Tah, ieu. Eta naon ka dieu, Wan? Ka dieu buru. Aduh, urang setir minggu teu dahar. Ieu naon atuh jeung telepon Tah, jam sakieu Surabi mah sabenerna mah itu Mary nu tadi teh. Eta nu mawa kasaktian mah da begitu anjeunna nelpon datang Surabi. Oh, jadi karena manehna. Nya atuh karena manehna atuh Mary teh geulis. Ini urang anu dikirim Surabi kan teu aut, biasa siaran. Sia teh maneh sararieun cenah keturuna. Ieu meuli hese teh muka ladana teh kok euy. Kumaha mencetna itu kal kamurudu. Tah, gitu. Dan pangmasegenan Atuh kari digegel tuh. Aing mah teu kaharti. Kapan aya ieu na eta ecang konekna di dieu tah. Sikrikeun. Oh, kari pencet. Tah baheula mun urang Surabi ini ayeuna mah leuwih dosen. Tah ieu nu nyen Surabina pemain band. Urang mah teu kaharti da euy. Tah, pemain band bisa nyen Surabi. Apaan ayeuna Exodus mah band. bisa mana nyaho pemain gamelan ge nyarion tart. Ayeuna pemain waduh ieu Surabi keur ke kanal kieu euy. Ieu ngeunah teh nyaho aing mantep. Nah, ieu Irwan tina pemain band jadi kana Surabi kumaha sejarahna. Kayak kitu kadua jeung ngeunah di Surabina euy. Kayak itu aneh saya kayak nah enak gitu. Tah eta. Aduh, ngekeleser karena tikor teh da puguh teu maya. Jadi pendengar Mara, inilah caranya mamakan Surabi. Henteu. Ulah mah yang wawancara teh lain kunaon. Kunaon Pak Is sampai terjun karena dagang Surabi. Nah teu kabita dagang mobil juga batur. Tah, di sini. Jadi ini karena gara-gara mahasiswa teh lah ya. Kumaha gitu? Simbiosis mutualisme dengan mahasiswa. Nah, hubungannya naon? Ya dia yang punya ide. Sebenarnya saya sih dagang naon. Oh, dari Pak Is bobogohan yang mahasiswa. Gitu. Manehna teh dosen, Kang. Heuh, bobogohan yang mahasiswi. Saha teh? Saha manehna? Mimitina teh kumaha atuh? Ya gitulah, ada ide gitu-gitu. Ya kita dagang yuk. Dagang apa gitu kan. Sekarang mah dagang juga dagang apa gitu. Tapi ya udah tadi saya sih tidak gengsi untuk dagang apa-apa, udah dagang Surabi. Oke, akhirnya survei biasa gitu-gitu. Ya jadilah Surabi gitu. Dengekeun kok usaha mah nya. Ai geus kapanggih mah tina dagang Surabi ge sarua we. Jiga situna cita-cita keukeuh we. Dagang naon? Hah? Dagang naon? Nah, hayu mana mah. Urang mah hayang boga supermarket di mak-macna. Geus tuna tong jauh teh ngimpina sia teh. Tina Surabi ge jelema bisa hirup atuh kana lain-lain mah di supermarket. Eta mah udahna gede. Lah iya tuh. Siga urang cita-cita meuletik sore-sore bari pangsiun mah buka pom bensin. Gede atuh. Enggak bawa pom bensin dagang gitu. Emang modal urang 2 litereun pisan. Rasa telur mebingnya. Iya Surabi telurna Jadi Surabi teh make telur, make kejunya. Da eta komplit. Jadi Pak Is teh Pak Irman Sayati. Sayati mending ngagelek dagang Surabi di dinya euy, nu meuli Surabi. Nya antri. Heuh cung teh mending ngantri sugan teh. Jong di nomoran heula. Nya atuh da Surabi kan ka di nomoran. Terus ka dokter we nya. Terus ka dokter wae atuh Surabi di nomoran. Pasti urang mah. Tina pemain band jadi dosen, dari dosen Surabi. Halo? Ya, Kulan. Milo jeung wangi Kang Ibing. Sareng saya. Sareng orang Ciparai. Orang Ciparai. Terus Surabina. Karena sekali tuh, pun dagangna tuh. Nya tuh udah mending ngabibita wungkul ya. Mending ngageleser komo gratis nyawilnya. Iya. Hujan ya punya. Nuju hujan bu, aduh. Abdi mah Surabi teh geura. Lah, ibu mah kenal lah galuh mun. Nya sok mengadama gitu. Nah, itu mulai Surabi. Lain gaduh mana sok adama, Surabi biasa. Oh iya. Ya. Linglung. Karena selinglung ya Surabi nyaan Surabi. Nya ribu. Ibing saya seberiji. Ada mana mah hiji ge, tacan sep dah bari siaran. Hawas. Dagang Surabina tuh ieu mah. Hawas henteu Kang Ibing. Hah? Hawas. Halas atuh. Aiwa. Oh ya. Aiwa halas. Naon? Kabayangnya Surabina ke naplok kana pipi. Itu bagi-bagi. Hoyong nyobian da Surabi Pak Is. Sok dia ada seueur. Alamatna tadi di Sayati we lah belok kanan. Apa? Terus terang tapi tacan nyobian Kang Ibing. Nah tuh mampir we tuh. Atuh da ari ka ieu na atuh sok siang wae kan tinggi ngawitan tabu sabaraha cenah ya. Duka eta tabu sabaraha. Tabu genep Bu. Tabu genep cenah Bu. Tabu genep naon? Genep malam, sore. Oh, Ibu pada maghrib lah. Lain ya. Ya, naon. Kan gratis nyawilnya anjeunna. Aduh, Teh Mary selamat malam. Juga buat Amu, terus Abu wae ya.
Jeung teu seueuh hiji mah. Beriji Kang Ibing biasa ieu nuang. Teuing da keur lapar. Lapar. Lain. Waduh asa lega aing. Oh iya. Ya. Jabaning gratis, jabaning anu mau dibawa ke rumah cenah dipisahkeun ngerakeun pisannya ieu mah penyiar. Kuak-kuak. Komo ngerakeun mah anu nelponna. Lain meuli ngedon hayang. Coba awewe. Surabi mah jeung istri mah tukang naon namun kitu abdi pesen sosis. Nembe. Ya justru tanya. Justru abi resep Surabi. Nah, hari ibu mah kadang karena sosis Jawa Ambon. Lain we. Atuh cenahna teh aya pisan parakol bedug. Iya kan? Iya. Ya. Nya itu deh karena sosisnya osok nu sekali-kali. Tuh sosis mah Kang ibu mau main naonan. Kelas mah apa aja bilangnya. Kami bade mah tak jauh. Sekalian. Aduh. Heureui we. Atuh da Kang Ibing. Ibu Isa teh di mana lingis teh? Ada di Ciparai atuh. Ciparai. Ieu teh pimpinan grup dangdut ieu teh. Sa teh? Ieu teh. Ieu ngomong ieu. Atuh eta mending eta atuh. Nah. Ibu sareng Surabi mah mending nepengan grup dangdut. Ari Kang Ibing apan waktu acara anu kaping itu juga jeung Kang Ibing apan abi teh. Di mana? Anu di dinya di Batu Nunggal. Oh. Kang Ibing pas begitu naik di kareprokan geuning ku eta ku tukang dagang ari Kang Ibing. Pandangdut abdi ye. Abdi mah dong di kareprokan tukang es ibu mah begitu naik jami marawat. Mun mau teh nuang eta, nuang sunat capit. Gitu atuh Kang Ibing wilujeng wenginya. Mangga mudah-mudahan sehat sadayana. Atur nuhun wilujeng nuang Surabi Singwarja. Sami-sami. Buat Pak Is juga selamat malam, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aing mah. Pada ibu Pak Ibogoh mah kasih Pak Is langsung nyarios tong make jelema di dieu. Basa-basi langsung ya Pak Is abdi bogoh gitu. Da abdi hayang ningali Pak Is pasea jeung pamajikanana. Ulah abdi wae atuh. Halo. Salam. Pak Haji. Hulan. Pangdongengkeun eta kaktus teh ya, Pak Haji. Oh, mangga. Ti saya, Pak. Lan? Ti saha? Abdi ti Dedi ti Pacet, Pak. Pacet mana? Pacet Ciparai. Oh, Pacet Ciparai, mangga. Mohon Kang Ibingnya kitu nya. Mangga sami-sami, Pak. Mangga, waalaikumsalam. Taya jelema nu aneh mah daerah teh euy. Naon? Batur mah daerah ditu dieu macet, mana mah Pacet sorangan. Pacet lain macet. Halo, datang euy Raja Surabi euy. Wah. Halo. Selamat malam, Bos. Selamat malam Pak Asep Truna. Selamat malam, Dek. Selamat bertemu di Indonesia. Ya, oke. Yang mission pisan aing mah. Nuhun Pak Isa. Iya. Nah, jauh nuhun we da mana mah jatahna sia. Sing sering ah. Halo. Ya. Halo. Urang mah euy. Halo. Bieu mah. Sareng saha halo? Kalakah ngobrol mana? Halo. Halo. Halo Cuyuyun. Cuyuyun atuh. Aing meni rabeng kieu telepon lagi. Hayo. Halo. Halo, sareng saha ye? Halo. Mangga, Bos. Salam sareng saha? Sareng nugelis ti arat. Aduh, Nugelis di orok. Ngeri mau nugelis di orok. Sok Truna layanan kudu goreng tibu budak Truna. Anu gelis di orok. Endah di Anu gelis di orok, kusruk ke remaja. Nah, imane ka mana wae. Endah bermarga asih gitu. Aduh. Di mana ieu teh sayang anu gelis di orok teh? Di marga asih. Datai pergi log hayam jauh sayang mana teh. Atuh da urang teh kan kasih sayang teh kudu bagikeun, pas asih teh bagikeun. Kang Truna. Kulan. I love you. Kulan? I love you. I love you. Aduh. Saya juga I love you padamu, dak. Bukan Sorabi atuh ih. Nyesok aja di woi mau ke pesta gede. Oh gitu. Sorabi makan sorabi ya. Iya tuh apa? Sosis makan sosis. Sosis makan sosis. Kang Iwil masih ingat nggak waktu bulan puasa dulu ya? Di mana? Sekian tahun ke belakang. Di kita kan belanja ke Hero sama si Mama Ayu kalau nggak salah. Oh gitu? Naik beca. Terus aku teh kan sholat maghrib, nggak ada mukena. Lalu? Terus dipinjemin buku aku Kang Iwil sarung.
Oh gitu ya? Ingat nggak bikin oseng-oseng apa itu teh? Oh iya. Bayam ya? Mana Wildan? Mau maju ka babuhan jeung oseng-oseng mah. Mau sholat nggak ada mukena jadi we pakai sarung mah Iwil. Oh iya, ingat kan ya. Belanja ke hero ya di kopo. Nuhun. Berarti sarung teh nu panimu teh urut gelandangannya. Nya abdi keur disa sarung harita geus. Aduh, makasih ya udah diketemukan lagi. Ya. Diketemukan lagi emangnya hilang Kang Iwil. Lamun ugan lagu mal dipasihan sih kan nama. Mangga wae ka Kang Ibing. Punten. Punten mana ada urang nu siaranana maneh teh. Kang Ibing, I love you. Punten. Kurang ajar. Didengkek seren-eren ngerasa ku endah mah. Atur nuhun Mangga. Aja minuman enak. Alhamdulillah. Aduh, teuis aya di telepon ira eureuna tuh. Halo? Ya. Halo. Ya, halo. Salam. Bulan. Kang Ibing. Mohon. Abdi bade teu maros ya. Manawi. Kapinaon ka pemain SOS teh. Capek ngajawabna euy. Kapinaon da? Minang teuing. Minang teuing geus dibajakeun ku teu nyaho atuh. Alah. Tunang ngomong atuh maneh. Ya, bicara naon udah keur sedih teh pan pun lanceuk Kang Ade Kosasi dalang kahot oge nya tilar dunya teh kan Asep Sunandar. Mentunkeun urang sadayana. Jadi pan diiringi ku makan surabi tuh. Kumaha wae ngomong. Naon hubungan ada jeung surabi atuh? Urang teh kudu apal kana jati diri. Naon gitu. Gubragna ka alam dunya urang make cukang lantaran. Naon lantaran naon? Inung. Terus indung kumaha gitu Teu mungkin inung ngaluarkeun urang tina baham atawa tina ceuli. Naon hubunganana jeung surabi? Eta mah pek we, tergantung imajinasi masing-masing. Betul nggak, Kak? Oh tidak, kalau saya mah tidak yakin. Kalau kata kakak benar, Kak? Kakak. Nggak tahu, saya nggak punya adik. Saya mau orang anak tunggal. Cik atuh euy pamarentah saya nginum urang tadi euy. Jeung iman ieu. Siaran pikeun dibere saya nginum ye. Aduh, coba ye. Pikeun ka. Aduh, surabi telur ka beuki urang euy. Ya, kita Kelah kadaguan hiji deui bubur. Terima kasih kepada penggemar Radio Mara. Itu namanya rezeki. Etanya. Karena ini Pak Faiz itu dia kan ngirim surabi kan lihat mengapa Radio Mara itu radio yang terbaik mungkin menurut Faiz ya. Iya. Karena kan radio banyak dan tuh mereka unggal radio Pak Faiz. Tidak ngan kamara we. Ka radio sekali ge henteu ada jauh ongkosna. Benar. Ya saya pernah ulin ke Riau nanyakeun di radio sok aya nu ngintun surabi Faiz teu can di Riau tong di Australia jauh teuing. Berarti kita teh masih terpilih. Masih mendapat tempat di hati beliau. Da eta. Aduh. Kieu dunya. Tapi hati ge euy. Di hati Pak Jujum bubur teu kayeuna ye. Kapan Pak Jujum mah sepuhna pupus. Kan masih berduka cita. Masih berduka cita. Ya mudah-mudahan berduka cita teu meunang ngamasak. Mudah-mudahan keluarga besar Pak Jujum dikantunkeun ke sepuhna sing dipasihan kakiatan. Amin. Keluarga besar Bapak Ade Kosasi oge sing dipasihan kakiatan. Iya leres. Urang bakal nuturkeun nya Kang nya. Semua. Nah, untuk saya teh. Halo, assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Bulan. Aduh, abdi teh cacan aya waleran name teh. Naon, Pak? Eta naroskeun eta. Sanes. Hoyong aya waleran. Sumun sanes. Eta teh grup ti Subang, Pak. di Subang. Benten jeung abdi ge sanes teh lamun anak didik abdi leres. Oh, janten teh aya naon? Teu aya teh naon, Pak. Tosnya di mana kitu? anjeunna ti Subang. Pagaden. Ti Pagaden, Ibu Ramana aya. Ya bilih ya mah bilih. Sanes bilih atas pun kualitas di waler. Nah, gitu. Aduh, Ti Pagaden malihan. sanes kanaon da? Ai anak didik maleres anak didik abdi, Pak, tapi mun abdi ngaku bapana ge atupan aya Ibu Ramana. Jadi daya kapi-kapi. Meureun Ibu Ramana teh meureun aya kareueus aya kebanggaan. Lamun dikitukeun jaheut manahna nya. Jaheut manahna mana ting nyirieun hatena. Anak aing ge diakukeun anak Kang Ibing, tapi da bapa nu narosna gitu. Kabilih kitu ari anak didik mah leres, da dididikna ge ku abdi. Halo, assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Kulan. Sareng Kang Ruli di Padalarang. Mohon. Kumaha damang Kang Ruli. Alhamdulillah. Eta leres Kang Ade Kosasi teh ngantunkeun. Leres. Oh, mohon. Kiraha. Tadi subuh jam 2, jam setengah 3 terus dikurupkeun tadi tabu 10-11. Cumun anyaran kenehnya eta teh. Kamari ngawayang di TVRI. Muhun. Malihanan Pak Bupati ge tadi sumping. Sumuhun. Nya kitu ya atuh naros.
Yo mangga. Tah kitu naroskeun mah. Upami Binyamin terus laminya. LP Sukasi sana. Naon LP Sukasi penyanyi? Pupus. Iraha. Tadi ada informasi. Cuk saha? Hari ini. Innalillahi wa inna Terus Jeki Jimah ada mantan suami Rita Sugiarto. Lain eta urang mah. Oh eta Jeki eta. Iya. Perlaguna Jeki. Nah, teh salahkina. Hah? Eta ieu mah LP Sukasi pupus deh. Oh, innalillahi. Informasi tadi Tipami. Jeki juga. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Kiring bela sungkawa. Semua saya apa? Kos kasih di Mangaya aku nuhun. Mun mangga sami-sami mah ya. Duh saurna ngadang wartos. Bener dan eta LP Sukasi. Ya, saya tadi aya tapi di abdi ningali di televisi teh acan aya informasi Tipami. Pami Jakarta. Umur Ya. Urang mah. Aduh, urang mah amun teh euy. Lah, malah aya nyararencan urang anu pupus. Tapi geus lami. Saha? Aya tetangga 5 tahun nah. Saha? Syukur. Ya sana-sanaonnya jadi peringatan ke urang. Introspeksi. Introspeksi. Jadi lamun ayeuna urang dahar Surabi 2000 siki pasti moal binati kitu ka seglong. Ane mah diheureukeun wae teruna. Halo. Bulan. Subuh pupus saha eta? Pak Ade Kosasi, Pak Haji, Pak Dalang Haji Ade Kosasi. Ade Kosasi. Mohon. Untuk sepudanya? 58 tahun. Rakana Asep Sunandar. 58. Tapi LP Sukasi iraha? Duka tak jelas. Namanya cenanya? Mohon. Jadi saha? Paham eta Jeki Jimah. Oh iya. Mantan Rita. Tapi dia can aya informasina ya. Untuk Kang Ibing? Mangga. Ya masih kena abstrak. Can jelas. Halo? Pak Ade mah da abdi ngiring ngurupkeun. Halo. Arnya si seueur istighfar geura. Imam Maru. Kurang mah ngomong setika-tika can. Kana tuangeun wae nu diributkeun teh. Astagfirullahaladzim. Sareng saha ieu? Awewe kudu jeung awewe deui. Iya, benar. Teteh. Istighfar. Kada kumaha teh abdi teh? Kang Asep Truna. Istighfar. Pada Subari. Tingali urang beungeut sugan milu ngobrol. Oh nya beungeut ngobrol. Cicing we urang tungkul. Teh Mary, ketika aku mendengar suaramu yang sangat merdu bagaikan rembulan di tengah malam. Indah. Nyem duit keur bensin. Tingali urang aya reaksi kitu. Cicing geus. Uni dingin. Timburu. Apa orang reaksi? Kumaha sayang? Kang Ibing teh lebat pemuda cool aya. Enggak, bukan cool, dia mencari suasana yang kondusif aja. Dihina saya teh aya si Wildan ayeuna. Lamun eueuh siapa hayang kapuji Wildan. Harapan kekasih menghina kepada saya. Cool cenah cool desak. Cool desak nu lawang itu di lawang hareup. Kun bae. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing mau menanyakan ke Ibing. Betul. Kalau Pitunov Gagarov itu bahasa Rusia apa itu, Pak? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Naon Pitunov? Tuh dia ngeteuing lah. Ku kitu ge salewat sikadeuleuh ngacapruk. Itu mun bahasa Irian memberi karki luka tupaha jadi eta teh sesuatu keindahan alam. Oh nya, pan hubunganna jeung kacerek toko sele. Mah eta naon eta? Angin anu berhembus. Bir kana kalah hibu ge eta teh seolah-olah rembesan hutan yang bisa membeningkan air. Eta teh. Iya. Nya, kudu silip teh kacerek kok. Eta naon? Kade mun ditebang mata banjir. Tah eta sirkulahana ipu kali tapitung. Jadi si horeng memang koruptor eta nu ngababadah leuweung bar kilahadu pikeun sing takwa lah sing iman. Pilis Pak Kosmi. Naon eta? Urang basmi bebarengan. Tah, ieu nya resep eta Pak. Pangawar Irian teh marukankeun teh. Wildan. Eta teh masih kene warga urang kudu dikanyahokeun bahasa. Nya tuh lain barang ditinggali di kamus eueuh. Tapi kunaonnya baheula nu nyipta bahasana aral kumaha orang Ambon besok. Mau kemana? Ya teh apaan jero saya pikis tredat blegeng. Naon eta teh? Jauh-jauh gora Pais bawa Surabi ka dieu. Segala kayu, paisiu dalika tipung. Jadi kurang kudu ditarimakeun eta kahadean. Nya, big-big jejerkok. Surabina rupa-rupa. Kita kurang jadi bingung teh. Gar kutak lakat tapi sakalakat keju. Ayo kiju, ayo oncom. Aduh, bener Pak Faisnya. Dadeg sampai rupa hade. Usaha nu tibira kana Surabi tapi sukses. Digo ka Teh Mary. Naon eta teh? Adi bogo ka Teh Mary. Meri kalakitum.
Naon sih? Meri masuk moyok wae ka uing. Barang ditanyakan ke orang irian, kitu teh naon. Jeung orang irian Bujur domba. Kitu mah eta mah buntut muning. Alah, bucil likir sekerak kaki. Tah, kudu teu mah dia jero ya, ieu gaib ya. Si Amu ayeuna keur di kaos kaki. Di jero-jerona di teu mah. Ki maneh kudu ngarti lamun di kaos kaki kumaha. Eta teh bahasa irian. Sir kabu kula kosipun. Jadi memang si Amu teh geus segala embung. Ya. Oh, tuh eta mah mun ditemalan ge mah prakolok. Naon teh disingkat. Geus kolot. Lain mau disingkat, praklok. Geus kolot. Geus kolot. Jika nu mules beuteung praklok. Halo, euy. Aing masuk rupa-rupa wae euy. Aduh, sok inget teh kana naon cekan, sok inget kana Jeep ai Willis teh euy. Lah, mau gitu. Willis teh pan Mary Gelis. Oh. Jeep. Oh, geus atuh ke Mary Jeep. Apa na Winat? Pira Winat. Naon eta? Mary pengkhianat. Itu masalah jeung bara kuning gendrang. Naon? Kang Ibing gandrung. Anu drung, aduh. Da. Anu drung, Riko dang. Oh. Aing gandrung, Merina kasih beda. Kan kojot. Ngeteli. Rocky Dran. Aing gandrung, Meri kasih beda. Bener ya. Kemae trina da gua juga aya Diana euy. Waduh. Gunung Batu ning sok halu. Cenah. Hei Kang. Terus mete laguna tenan. Lain nen tato pujangan naon teh ceung ningan. Ada lagu belalang. Aya ge simut. Halo. Halo. Tah dengekeun. Tah Meri yo. Ngomong ari si Ambu Meri gitu Neng Meri meni nelpon deui. Lain dia nelpon Merinya ju kolot teh nya. Tong sok kitu maneh kolot kalapa urang mah jag-jag kene. Cik kene Meri teh nelpon teh budak. Mana nyawa tira naon kolot kalapa. Si Amu mah kolot kalapa. Nya geus kolot masih kene kudu diparun. Ai kolot kalapa. Neng Meri ari sumpin kolot kalapa nu wis ditudak 3 tahun di goa. Aku bajing. Ini nyeri hate urang. Eta Amunya cik kene eta ngorak kene eta Merinya. Maju jadi umuran. Kumaha inungna ya mah. Inungna ge da ngorak kene. Piye kabare Mas? Kamu da euing mah wanita teh ngomongkeun pernah we aya ngomongkeun da kadenge da teu santore. Aya backing kamu ngomongkeun di Meri kemah da aya mitoha tenang. Aduh. Meni kitu, meni aduh nelpon deui eta Neng Meri. Amu ari Neng Meri teh geulis. Geulis kumaha inungna we kumaha uing atuh dah. Waduh. Amu satuju kitu mun si Truna eta. Ngahina Truna ka batur aing. Abongan ka urang ge ngahina. Pake jeung hantu. Bisi teh nyaho urang mah kabogohna ge jenderal. Nyaho. Waduh. nya. Oh nya si Jenderal orang Pagarsi. Jenderal itu mah. Jenderal bisi teu nyako. Lah sok gitu. Mana apa jenderal kaboga si Amu? Henteu. Di Jalan Emong. Oh, Jenderal Somantri. Tak gini apa? Aduh jahan ka Inung ka Pawi. Cager Amu. Cager jang. Alhamdulillah. Tadi Amu tas di ditu deui. Di mana? Jeung hugas tas di Jelekong. Oh nya. Dari umurnya Amunya. Heh? Dari umur. Nyeta atuh. Ti kene basa eukeur kamari ieu teh keur ieu. Nya keur asep Sunandar bade ka Mekah. Nya, ya geura Amu cenah ka Timus geura meuni raos ieu pelem cenah kitu. Seur kalapana cenah kitu. Nya ari umurnya. Umur jeung Amu. Nya Amu ayeuna. Tadi uing jeung babaturan Amu ieu mah lain heureuy nya. Heeh. Ngobrol kene jeung babaturan si Kardan. Nya. Tadi teh ti Sumedang kari ngobrol jeung babaturan si Kardan. Nya. Bieu urang balik, mainan nelpon. Sare we Amu. Kunaon? Teu naon sare. Nya ngandelepon heula kitu nya meme sare teh.
Gitu we nya. Nya mah ngaruh kitu Neng Mary ari ka Inung menitu telepon. Amu guliper teh ku urang. Amu. Heuy. Ke mah amu nelpon ka Neng Mary bejakan rek dijodokeun gitu jeung uing. Nya. Sok amu ngara urang geunah. Ku bahasa Irian sing apal. Nya. Pir galakti galagidol merkom. Jadi wayahna maneh wayahna maneh kudu daek dijodokeun. Jeung nu nerkom. Bahana nerkom urang euy. Bener. Nya. Yuna nuhun nya. Yo sami-sami. Tuh. Ambu cerianya ari cicing dina seni mah nya. Sapun kasang